Mumpung suami libur kerja, jadwal masak ayeuna ngadamel nasi liwet, dilanjut unboxing paket. Hey hai, halo besti-besti semua, assalamualaikum, kumaha kabarna ye sarehat, mudah-mudahan sehat selalunya, amin. Tah besti kabeneran ieu suami abi nuju libur kerja, jadi hari ieu mah spesialnya ngadamel nasi liwet cenah. Tos lami ieu teh besti abi tara masakeun nasi liwet kangge suami. Tah besti biasana abi mah lamun ngadamel nasi liwet teh si perbawanganana teh digoreng heula, ameh leuwih seungit geuningan. Bahan nama biasa we, aya bawang beureum, bawang bodas, laja, sereh, daun salam, ngange cabe keriting we saalit. Mun aya daun jeruk mah ngange daun jeruk tame leuwih seungit. Nikmat mah mun ngaliwet teh di sawah geuningannya heg ngange kastrol dina hawu teh geuning. Besti urang sabari ngobrol yuk ah. Pernah teu kalian aya di posisi mendapatkan pertanyaan itu-itu aja dari orang yang sama? Cek istilah nama kitu nya. Padah can sagala gaduh, sagala diomongkeun geuningan. Naha can gaduh ieu, naha can gaduh itu. Atuh pirakunya urang teh kudu sarua plek ketiplek kitu jeung batur. Moal aya nu kitu mah ieu. Da jalmi teh pada nyanak takdir masing-masing. Aya nu can nikah ditanya iraha nikah. Aya nu can boga budak ditanya naha can boga budak. Aya boga budak hiji geura tamahan atuh budak teh. Kitu we saterusna nya teu aya tungtungna pertanyaan-pertanyaan teh duh Gusti. Kumaha sok lamun dibalikeun iraha maot moal bisa ngajawab kan. Tapi nya kitu we geuninnya namana ge hidup. Terus we aya pertanyaan-pertanyaan. Tapi kadang masuk aneh gitu naha bet kepo gitu nya. Basa-basina teh padahal mah cukup we ieu damang kitu nya. Atawa kieu ieu didoakeun nya sing engel geura nikah, sing engel geura gaduh budak, sing sehat, sing gede milik. Tah ari kitu mah regreg geuninnya basa-basi teh. Tapi ya sudah da urang mah teu tiasa ngerem perkataan baturnya. Keun we urang mah enjoynya ngajalani hidup teh sesuai alur anu dipasihan ku Gusti Allah nya. Ari ikhtiar jeung ngadoa mah nya kudu eta mah nya. Ngan mun masalah hasil eta mah mangga diserahkeun ka nu kagunganana. Kitu cenah besti atos teu aya tungtungna nya ngobrolkeun batur. Tapi ketang da ieu mah henteu keur ngobrolkeun baturnya meureun. Ngan ieu mah curcor we atuh. Oke lanjut tah geuning besti ieu nasi liwet teh atos asak, rencangna oge entos asak. Tadi dia aya jengkol, aya goreng hayam, terus aya kangkungnya nu tadi sabeungkeut saalit. Tah dilajeng deui ayeuna unboxing paket cenah nya ceritana mah. Tapi tong salpo kana wajahna nya eta ya Allah meuni judes kitu. Tapi dah emang gitu geuningannya. Oke lah abahikeun we nya. Tadi dia abi kamari check out acingan. Ieu TPO besti aya 2 minggu nama meureunan. Lumayan we jang sehari-hari besti tapi enakeun ieu teh. Tiis jeung bahanna teh jatuh teh geuning. Tah paketan anu kadua ieu abi meser kaos jang sehari-hari. Lumayan we jang salin geuning. Tah jang kaos nama ieu abi meser 2 warnanya, aya warna biru, biru nepi nya bestinya. Tah anu hijina deui ieu warnana warna hideung ameh kabula bale cenah. Jadi warna gelap-gelap kieu mah kabula bale nya. Naon atuh besti cenah kabula bale teh? Eta jadi tiasa lebet ka warna naon-naon cenah kitu. Oke lanjut tah ieu paketan anu katilu. Mani remen balanja cenah nya. Teu nanaon atuh besti salagi aya mah nya. Sok we jeung pang-pangna mah butuh ieu teh. Da ari mun teu butuh mah moal dipeser. Tah ieu paket nu katilu abi check out maskara nya. Peda ninggal si besti ngange maskara ieu teh mani awet. Kusabab abi resep dangdan jadi abi oge meser ameh awet.